Bismillahirrahmanirrahim. Pasal martelakeun syarat sujud. Ari syarat sujud eta ayat 7 hiji sujud dina angga hota 7 hiji tarang sareng dampal suku 2 tuur 2 sareng dampal leungeun 2 kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea sareng kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea istri hungkul kaduana tarang ulah katutupan tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea pamaget tilu saberatna sirah tong ditahan kaopatna pangturuna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea tos Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibtirosu sareng sunat diuk ibtiros wal ibtirosu sareng sunat ibtiros fi jami'il jalsati bari tetep dina sakabeh pirang-pirang diuk fi jami'il jalsati bari tetep dina sakabeh pirang-pirang diuk alwaqiati anu tumiba bis sholati dina keur salat
Kajulusil istirohati nyaeta seperti diuk pirang-pirang istirahat. Kajulusil istirohati nyaeta seperti diuk pirang-pirang istirahat. Wal julusi sareng diuk bainas sajdataini bari tetep antara sujud dua. Wa julusi tasyahudil awali sareng diuk tasyahud awal. Wal ibtirosu sareng ari ngaran ibtiros. Wal ibtirosu sareng ari ngaran ibtiros. Eta ayyajlisa enta ngadiukan saha as-syakhsu hiji jalma. Saha as-syakhsu hiji jalma ala ka'bil yusro bari tetep luhureun memuncangan anu kenca. Ala ka'bil yusro bari tetep luhureun memuncangan anu kenca. Jailan bari ngajadikeun dohroha kana tongongna itu ka'bil yusro. Lil ardi kana taneuh lil ardi kana taneuh wayan siba sareng nangtungkeun si jalma kodamahu kana dampalna si jalma sakhos tadi mata. Kodamahu kana dampalna sakhos al yumna anu katuhu. Al yumna anu katuhu. Wa yad'u sareng nyimpen sahos bil ardi kana taneuh atropa asobiiha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramokna itu yumna. Atropa asobiiha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo itu yumna li jihatil kiblati ka arah kiblat. Wa tawarruku sareng sunat tawarruk. Pil jalsatil akhirati bari tetep dina diuk anu akhir. Fil jalsatil akhirati bari tetep dina diuk anu akhir. Min jalsatis sholati tina pirang-pirang diuk dina sholat. Min jalsatis sholati
tina pirang-pirang diuk dina salat. Wahya sareng ari itu jalsatil akhirah wahya sareng ari jalsatil akhirah eta julusu tasyahudil akhiri diuk tasyahud akhir diuk tahiyat akhir. Wa tawaruku sareng ari tawaruk eta mislul ibtirosi seperti diuk ibtiros. Wa tawaruku sareng ari ngaran tawaruk eta mislul ibtirosi seperti ibtiros. Illa annal musollia angin yen ta jalma nu salat illa annal musollia angin yen ta saknya na jalma nu salat yukhriju ngaluarkeun musolli yasarohu kana suku kencana musolli ala hayatiha bari tetep atas tingkahna yasar bil ibtirosi dina ibtiros min jihati yaminihi ti arah katuhuna itu musolli min jihati yaminihi ti arah katuhuna musolli wa yulsiku sareng ngantelkeun musolli warikahu kana birit na musolli birit kada bisi beurit wa yulsiku sareng ngantelkeun musolli warikahu kana birit na musolli bil ardi kana taneuh. Amal masbuku anapun ari jalma anu masbok anu salatna nyusul ketinggalan wasahi sareng jalma anu forget menu poho eta payap tarisani maka diuk ibtiros we duanana eta payap tarisani maka diuk ibtiros duanana si masbuk jeung si sahi. Wala yatawarukani jeung ulah diuk tawaruk itu masbuk sareng sahi wala yatawarukani sareng ulah diuk itu masbuk sareng sahi ulah diuk tawaruk wala yatawarukani sareng ulah diuk tawaruk itu masbuk sareng sahi wa taslimatu sareng terakhir sunat maca salam asaniyati anu kadua wa taslimatu sareng terakhir nyata sunat maca salam asaniyati anu kadua amal ula anapun ari salam anu kahiji amal ula anapun ari salam anu kahiji eta pasabako maka parantos dipayun annaha saenyana itu al ula salam nu kahiji eta min arkanis sholati kagolongkeun tina pirang-pirang rukun salat. Amal ula anapun ari salam anu kahiji nu kakatuhu
pasabako maka eta parantos dipayun annaha sayaktosna itu ula eta min arkanis sholati tina pirang-pirang rukun salat. Sok sareng heula. Tok baca heula teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-intirosu sareng sunat diuk intiros bijamil jasati bari tertira sakabe pirang-pirang diuk. Kalau kiati anu hibah di sholat dina sholat kajulusi istirahati seperti diuk pirang-pirang istirahat. Wajulusi baina sajdah ini wajulusi sareng diuk baina sajdah ini bari di antara dua sujud. Wajulusi tasyahudi sareng diuk tasyahud awal hiji wal intirosu sareng ayat intiros ayat Nisa ayat ngadiukan sa'asyul jalma ala kambil yusra balik keturunan mencangan anu kenca jailan balik menjadikeun duha kana tokoh itu kambil yusra fil arti kana tanah wayan siba sareng mangku ke jalma pada mangku kana pangasyasu aluna anu katuhu waya doa sareng nyimpen fil arti kana tanah atrofi asubiha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramana dijatil kiblati ka arah kiblat wa tawarruk sareng sunat jeung tawarruk fil jalsatil akhirati bari tetap dina diuk anu akhir jalsati sholati tina pirang-pirang diuk dina sholat wang dia sehari itu jalsati akhirah eta julusu tasyahudil akhir diuk tasyahud akhir wa tawarruk sareng antara tawarruk bisa ditiros eta seperti ditiros ila anu sholia iwa bisanya nanjal anu sholat yukriju ngalor tersimu sholi asarahu kana suku kencana musoli ala hayatiha bari tetap kana tingkahna itu yusro fil itiros dina itiros min jihati yaminihi di arah katuhuna musoli yosikuan wa yosiku sareng ngantor si musoli warikahu kana bilitna musoli fil ardi kana bumi amal masbuku anapan ari jaman masbuk wasahi sareng jaman poho eta fayak tarishani maka diuk itiros tujuanana wa yatawaru sareng tawaru itu masbuk jeung sahih wa taslimatu sareng surat pancasala pasal niati anu kadua ama ula anapun ari salam anu kahiji eta fasabako ngarimati payun anaha kana sajana itu salam anu kahiji min arkani sholati eta kagolongkeun kana pirang-pirang rukun salat. Teh Uni.
Payap tarisani terus Teh Rizka. Jadi ada berarti kan arah-arah ada kaki berarti atau sarang sunnah di kawal di jasati akhwati di dari dekatina di akhir di jasati swati tina tina dina sholat wahya sarang hari itu jasati akhirah jurusi tasyahud akhir dan tasyahud akhir pada sarang hari tawaru kata misuli dirasi sampai jadi tiras bila anak musolli yang seperti jalan sholat yang berujung awal musolli ya selalu karena suku bacaan musolli ala hayat pihak dari kata-kata karena itu yusro pilih itirasi dinari itiras media hati yumna di arah ketubuh musolli wajah siku salam terlihat musolli warikahu karena diri musolli bila dikatakan amal mas buku anak yang mas buku saya ini dan yang anak kok kayak harus hari maka ikhtiar zaman awal ya tawaruk hari sarang tawaruk itu masuk puasani pada sunatu sarang sunat nasa salah rasanya itu kedua amal ula amal ula aku nanti masa salah anak kami di pasabaku halang kesifayat anaha sebenarnya itu ular kami sholati kita kalau mau sholat. Terus sarang doaan sarang.
Yasar. Anapun ari salam anu kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh ngadugikeun pirang-pirang sunat hayat, sunat anu aya dina sajero keur salat. Wal ibtirosu cenah sunat deui ibtiros pijamil jalsati dina sakabeh pirang-pirang diuk alwaqiati anu tumiba pis salati dina keur salat. Kajulusil istirahati nyaeta seperti diuk istirahat dina antara sujud dua. Wal julusi sareng diuk baina sajadataini antara sujud dua. Ko eta cenah di antawisna ngaran diuk ibtiros teh sapertikeun diuk dina keur tumiba keur salat siga diuk istirahat. Wa julusut tasahudil awali sareng diuk tasahud akhir awal kiranya. Kumaha ngaran ibtiros teh cenah? Wal ibtirosu sareng ari ngaran ibtiros teh eta aya jrisa yen tang ngadiukan sa asah su si jalma ala kabil yusro kana mumuncangan nu kenca jailan bari ngajadikeun dohiroha kana dohirna tongongna lir ardi kana taneuh wayan sobu sareng naon teh nangtungkeun kodamahu kana dampal anu katuhu. Ngaran diuk ibtiros teh nyata siga diuk istirahat dina antara sujud dua nu hiji mumuncangan ieu ditileukeun pamongna didiukan ku biri nu kenca sampean katuhu ieu ramana ditileukeun tungtung ieu teh diuk ibtiros namina diuk istirahat diuk antara sujud dua tong sampean ilmu cara kenca didiukan ku kiri ieu non sampean katuhu situng siram dinakeun ditilepan kana lemari teh dileupkeun ieu eta namina diuk ibtiros. Ngadiukan si sahos ala kabil yusro luhureun mumuncangan nu kenca jailan bari ngadayikeun dohroh kana tongna lil abdi kana taneuh wayan sobu sareng ngantelkeun anaon nangtungkeun kodamahul yumna kana dampal anu katuhu waya do'u ko eta wajeng nyimpen cenah kana taneuh atropa asobiha kana pirang-pirang tungtung ramona eta yumna ditilepkeun disimpan tungtungan li jihatil kiblati sina nilep itu ke arah kiblat kitu mata ditilepkeun teh sina ke arah kiblat eta namina diuk ibtiros. Wa tawaruku jeung deui sunat diuk tawaruk fil jalsatil akhirati dina diuk anu terakhir dina rakaat terakhir min jalsati sholati tina pirang-pirang diuk dina keur salat
Wahya ari ngaran itu naon teh jalsah akhirah eta julusut tasahuril akhiri nyata diuk dina tahiyat akhir. Wa tawaruku ari ngaran tawaruk eta misul iftiros sami siga diuk iftiros tadi diuk istirahat diuk tahiyat awal. Nah illa anna musolia angin yen tasanyana jaman salat yukhriju ngaluarkeun yasarohu kana sampeanan kenca nu si musoli ala hayatiha bari tetep dina tingkahna itu yasar fil iftirosi siga dina diuk iftiros tadi di luhur min jihati yaminihi nyata ti arah katuhuna itu musoli. Terus kitu wayul siku ngantelkeun si musoli warikahu tah bedana teh ieu tadi mah si mumuncangan teh didiukan ku birit ayeuna mah si birit teh didiukeun eta kana naon bil ardi kana taneuh itu cenah diantawis ngaran naon tawaruk mah nyata siga tahiyat naon teh tahiyat akhir teh nu tadi mah sampean kenca mumuncangan ditileukeun bari ditahan tongna di naon teh dikarenakan teh nyata siapa ke lantai terus ada sana keramik disertakeun kana taneuh nu ieu posisina mah siga tadi ngan bedana ari tawaruk mah si sampean kenca mah tungtungna ditolokeun cenah eta dipilihan ku sampean anu katuh bari siga tadi siga masuk kena siga naon siga diuk tawaruk da jadi rosa dileukeun terus nya plastik gitunya si birit antar kana ieu kana lantai si birit eta tempat kenca da asana birit anu katuh mah ari boga mah para antar dukan montong cara antar terus sabelah birit nu kenca hungkul dukan montong boga sok antar dukan mana asana komun montong malah montong sok kieu kan kelas naon dalali itu cara bagian apa seueur. Nah eta ngaran diuk tawaruk mah siga diuk iftiros ngan pedah sampean anu kenca ditololkeun tingkahna teh ngantelkeun kana birit kana taneuh diantarkeun mana deui teh kumaha ring ngaran jalma anu masbok atawa jalma nu poho ieu teh duka tahiyat awal ka tahiyat akhir ieu teh nah bagian diuk istirahat atawa bagian nangtung ieu teh amal masboku anapon ari jalma nu ngamasbok wasahi jeung jalma anu forget nu poho eta mah diukna teh ulah diuk tawaruk tapi diuk iftiros siga diuk tahiyat awal siga diuk nyaeta di antara dua sujud teh lamun seug urang posisina ngamasbok atawa poho wala yatawarukani jeung kade cenah ulah diuk tawaruk ngaran masbuk jeung sahih mah sabab engke urang bakal nangtung deui si imam bakal salam urang mah kulantaran ngamasbok tinggalin bakal nangtung deui kumargi sakitu eta teh keur ahopu ameh ringan cenah nalika ke ulah ugal ugil nalika rek nangtungna tina tahiyat awal posisi tawa naon iftiros mah gampang rek nangtung deui teh tah pikeun zaman nu ngamasbok jeung zaman nu poho mah diukna ulah naon cenah tawaruk tapi diuk iftiros. Wa taslimatu terakhir sunat hayat nomor ke-15 nyata sunat jalma nu salat maca salam asal niat anu kadua tegasna salam anu kakenca malikna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sunat maca salam nu kadua kumaha salam nu kahiji amal ula anapun ari salam anu kahiji pasabako maka eta tos tipayun maknana hasanya salam anu kahiji eta min arkani sholati tetep tina pirang-pirang rukun sholat. Salam nu kahiji nu kakatuh mah teu meunang henteu eta mah wajib sabab kagolongkeun rukun sholat. Salam nama anapun ngalieukna mah sami naon sunat. Salam nu kahiji mah nyaeta rukun sholat. Tingali cenah di tengahna tah aya dina jero kurung
amang sakapun mangkat tengah cenah tatimatun ari ieu eta panungtungan bisi hilap cenah yundabu disunatkeun naon ayat ta'awada yanta maca ta'awud minta perlindungan si jalma ba'da tasyahudihi dina sabara tasyahudna si jalma al akhir anu paneuri minal adabi nyuhunkeun perlindungan tina adab siksaan wal fitani sareng tina pirang-pirang fitnah. Mana dasar keteranganna li khobarin karena hadis kieu cenah idat tasyahada di mana-mana tasyahud saha ahadukum salah saja aranjeun fal yasta'id billah maka sok minta perlindungan ka Gusti Allah min arba'in tina opat pirang-pirang perkara. Mana teh payaqulu maka ngucap si bu soli si jalma Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah langsung assalamualaikum biasa mangabisi bade dipanjangan keneh cenah doana wa yusanu sareng disunatkeun naonna doa bigoiri dalika kusalianti itu anu name doa nu name ti payun seperti mana doana teh teu Allahum a'udzubika tapi mana Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Siga doa istikharahnya Allahumma ya Allah ighfir mugi Gusti ngahampura li ka abdi ma kana dosa qadamtu nu parantos ti payun ieu mah wa ma akhartu sareng kana dosa anu bakal terjadi anu terakhir wa ma sareng mugi Gusti ngahampura kana dosa asrartu anu ngarahasiakeun nu nyumput dosa nu nyumput teu sadar urang sugan teu dosa dipek ti Gusti Allah dosa wa ma a'lantu sareng mugi Gusti ngahampura kana dosa anu ngajelaskeun atau anu nemrah antal muqaddimu saektosna Gusti eta zat anu maha ti payun wa antal muakhiru sareng ari Gusti eta zat anu akhir la ilaha tadiha pangeran ibadah illa anta angin Gusti faghfirli maghfiratan maka mugi ngahampura Gusti ka abdi maghfiratan tempat dosa min indika eta ti sandingan Gusti warhamni sareng mugi Gusti mikawelas ka abdi innaka sayatosna Gusti eta antal ghafurur rahim tegasna Gusti zat anu maha halautan hampura jeung maha nyaahan. Wa yusanu deui disunatkeun sabada salam teh nah langsung likum-likum gajleng ka ditu Allahumma lantas jalan henteu. Wa yusanu sareng disunatkeun beres salam teh aya drisa yen tadi ukeula si jalma ba'da sholati dina sabada salat liyatata liya tia pikeun nekanan bidikri dikir heula wa du'ai sareng ngadua heula al waridaini anu kawarid nu datang itu dikir sareng doa ba'da sholati anu tetep dina sabada salat. Naon sababna pangna sabada salat ulah likum-likum gajleng ulah likum-likum Allahumma lantas jalan kuduna Allahumma antas salam ieu mah kala Allahumma lantas jalan likum-likum gajleng ulah kudu naon heula ngadua sareng dikir heula. Naon sababna pangna kudu dikir heula li anna tarkadalika karna sanyana jalma nu ninggalkeun kana wiridan jeung ngadua eta jakwatun jalma bedegong bainal abdi antara hamba wa rabbihi jeung pangeran abdi wali anna doa jeung karna sanya ngaran doa mustajabun ngaran doa nu mustajab mah eta ba'da sholati dina sabada sholat gitu. Terus deui nu terakhir kunaon geuningan naha aya keteranganana urang geuningan maca salam terus musab naon rarai sabada salam atawa sabada ngadua ieu mah dina kitab aya dina sapinah pamitra patma aya di tengahna
oge ditukil dina i'anatu thalibin didugikeun kenging nukil tina kitab Adhkar Nawawi. Aya hadisna ngusap rarai Kangjeng Nabi aya mana di tengahna dina eta i'anatu thalibin aya juz kahiji dina tengahna juz kahijinya itu thalibin tingali dina bab pasunatan. Ida parogo di mana-mana rengse sa Rasul Kangjeng Rasul ani salati tina salat masaha ngusap Rasul ngusap sa Rasul al wajha kana wajah Rasul biyadihi ku panangan Rasul. Hadis ngusap rarai teh ayanya aya pajarkeun teh cenah dasarna keterangan dalilna cenah salat ngusap beungeut. Mata batur mah ka urang pajar teh urang ngusap rarai kenalika keur salam teh pajar teh bid'ah cenah teu dicontohan ku Kangjeng Nabi ceuk saha dicontohan ku Kangjeng Nabi aya. Mata batur mah batur punten nu ngece ka urang pajar salah ngusap beungeut dina sabada salat teh cenah salam teh eueuh ti dituna. Mata karang ngusap beungeut kalah langsung ngusap naon ngusap bujur manehna kitu. Ari keur urang mah kumaha bade ngusap mangga henteu ngusap oge teu sawios ngan ulah teh nyebutkeun urang ngusap beungeut teu dicontohan ku Rasul eueuh hadisna eueuh keteranganna eta nu kudu dijawab. Aya keteranganna ida parago Rasul ani sholati masaha Rasulu al wajha biyadihi di mana-mana rengse Kangjeng Rasul tina salat masaha ngusap Rasul kana wajahna ku pananganna tegasna kawan urang gitu assalamualaikum name ngusap nya kitu deui urang dina sabada ngadua beres ngadua teh kan langsung ngusap kana dina kana raraikeun sami eta kitu. Kangjeng Nabi nyontohan pajar teh sagabi dah we teh dicontohan ku Rasul cenah ngusap rarai nalika beres dina salat bid'ah teh dicontohan ku Rasul keteranganna. Lamun teu mah bade ngusap mangga henteu oge teu sawios kitu ngan lamun nyebutkeun teh keteranganna eta maksud nu naon. Urang kudu dijawab bisi pajarkeun urang sok ngusap wajah nalika beres salat teh teu aya keteranganna aya pokona pantun paslun fi umuri taqallubi fiha wallahu a'lam. ومن